Aya tuh sopan ieu jalema mik masjid tapi ka disumputkeun. Cik atuh singga berpikiran mik masjid teuing mah. Aya naonnya? Tong nepi ka kitu teuing. Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Yeuh, Kang, hapunten nya. Abi teh namanya nuju emosi. Oh, Punten. Ieu Kang abi teh bade adan di masjid. Mikna teu aya. Hapunten nya abi tadi teh sama makan Kakang. Mangga tukangnya abi marusuh. Assalamualaikum. lain naonnya bisa mik masjid bisa gitu bisa leungit yang asa tulang ajar jelema teh goblok teuing. Uang bantuan lah. Ayo atuh ayeuna mah heuh tuturkeun usahana. Ku aing mah Haji, semal Haji, aya. Haji. Iya. Naon ari si Ya. Ustad? Naon. Naon? Punten Pak Haji, ieu teh abi teh namanya teh bade adan di masjid Pak Haji. Mikna teu aya. Ieu teh kayak punten sanes nyangka ka Pak Haji mah abi mah kudu naroskeun nunggu gitu Pak Haji. Hap. Ya, Ustad. Naon maksudna? Leungit mik eueuh mik di masjid pake jeung nanyakeun ka Pak Haji anu geus genep kali mau ngajina. Naon eta? Arek mitna. Arek menyebarkan hoak. Pak Haji, punten sanes mitna, sanes nyangka ka Pak Haji. Atuh naon make jeung pan meureun loba jelema oge make jeung udah Haji Mayung. Naon maksudna? Eta Ustad geus mitna ka Pak Haji. Lamun carana kitu. Sanes mitna Pak Haji. Abi teh balas minggu kaget mik teu aya. Sugan ieu mah sanes mitna naroskeun. Ayeuna urusan jeung Haji Mayung naon? Urusan jeung Pak Haji Mayung naon? Berarti Pak Haji Mayung dituduh nyokot mik di masjid secara tidak langsung. Pak Haji, kayaknya salah sangki. Abi mah sanes nuduh Pak Haji naroskeun Pak Haji. Apan tadi oge geus diomongkeun. Lamun Ustad teu nuduh ka Haji Mayung, naon make jeung nanyakeun ka Haji Mayung? Berarti Ustad teh geus nuduh. Oh, pocok Ustad teh kieu. Oh, berarti ieu mik dipauk Haji Mayung. Mik dipauk Haji. Sanes. Pasti ya kieu. Pasti ieu Ustad. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak Haji. dengekeun Ustad naon maksudna? Kan loba jelema teh anu urang ditu urang dieu makna make jeung nanyakeun ka Haji Mayung. Yo, Ada nya cetuing ge. Kang, maknya atuh Pak Haji abi nyangki ka jalmi anu terhormat. Moal mungkin atuh Pak Haji abi oge. Yo. Lamun Ustad nepi ka nuduh orang terhormat, yakin Haji Mayung bakal ngaju atuh ka kepolisian. Nya. Nuduh eta nuduh. Kamanakeun kehormatan Haji Mayung anu genep kali munggah hajina ahli pakali sodako, ahli berjamaah, lamun dituduh nyokot mik. Oh, waktu ti dituna. Abi ge da teu percanten atuh. Nah, Ngalakukeun kitu mah teh yo cege Pak Haji mah mungkin cek abi oge. Berarti ieu mah meureun Ustad mah ukur nanyakeun gitu meureun nya. Mun kumaha usah nungkul gitu Pak Haji. Ayeuna ku Pak Haji dijawab. Mun. Nya Pak Haji dijawab ayeuna. Pak Haji teu apal dina naon. Jeung eueuh gunana, eueuh paedahna lamun Pak Haji nepi ka nyokot mik. Dikamanakeun harga diri. Dikamanakeun. Oh, wah atuh. Pak Haji, punten pisan. Oh, yo dengekeun Tan. Pak Haji orang bijaksana Tan. Kade atuh. Kon nunggeus-ngeus ngan kade. Pingkeun deui ulah sampai ka kitu. Pak Haji, ayeuna mah teu kudu mah tadi hampuran pikasi jujur teu kudu lah, teu kudukeun bae dihampura dimaklumi lah ku Pak Haji tak kitu. Iya Pak Haji. Kumaha. Iya teh nya. Nya. Ingat ngamaknya Pak Haji nya. Iya pan geus dimaklum atuh teh tadi oge nya. Dupi eta anu ngamain naon Pak Haji? Yo, dengekeun Ustad cek ti tata ge geus dihampura ku Pak Haji. Nah, make jeung neangan perkara deui. Yo, dengekeun. Gara-gara nama. Yo, dengekeun. Yo, dengekeun heula Ustad, dengekeun heula. Si ieu teh si Degul teh jeung si Redi teh sok resep karaokean. Modor. Sia make jeung nyemik ka Pak Haji sia teh naonan eta teh. Ulah sok kitu deui sia teh Degul. Redi. Sopan si teh make tajwid si teh boga akhlak si Tara Raja TV. Moke jeung kudu ngenyemi ka Pak Haji. Ieu Mang Ustad. Si ieu teh Pak Haji bieu tarik bikeun mik. Haji teh ka maneh teh? Bisi eker karaokean teh kitu. Tah ya mikna teh yo. Yo hampura ya Pak Haji. Ngan peda heuh dasarna. Aing mah make jeung sia mah. Yo gara-gara nu juga itu Pak balik lagi ini kan dari itu. Juga itu sita. Juga itu. Oh. Yo. Gade sia ulah.
eta mah barudak si degul sok karaokean pan nginyeumi ka Pak Haji cenah arek boga lagu naon Jubaedah cenah lagu naon. Oh gitu Pak Haji nya. Oh, Bakatnya barudak zaman ayeuna mah da geuningan oh gitu Oh, teh atuh. Pak Haji. pan barudak teh resep lagu Jubaedah jeung lagu pasrah atuh mah kumaha. Kenyalah ngamaklum. Heuh, Ngamaklum Ustaz ge mun mangga tuh Pak Haji nya. Hapunten tak ya abinya. Masuk tak kita Mun mangga. ngampura, Assalamualaikum. Mun masuk. mun Kade, ya siap. mangga. Waalaikumsalam. Aduh. Ai, eta mah kejuk nolol da mik kasih kurang ajar sakit. Woi. Teh. Hanya euy. Itu bakal jadi reaksi ieu geura si Ustad di beja-beja ka batu. Hanya euy. Aduh, ieu si Degul. Aduh, ka mana si Degul teh kita? Aing mah euy. Ya, si Degul ieu kudu tewakeun si Degul ieu mah ieu mah. Kudu beunang heula si Degul ieu mah euy. Si di beja-beja ieu mah. Gitu euy. Asa bingung aing teh ieu teh. Nyem henteu mik teh. Kumaha ieu Haji Mayung saka urang? Duh, Ah. bingung kieu. Ah. Bingung Ah. kieu. Dan Punten ya. Eta teh anu dicarioskeun tadi ku Pak Haji Mayung teh laras. henteu abi mah teu maos. Rumah sakang nya. Henteu abi mah henteu abi mah. Wios percanten ka Kang percanten. Oh. Mun eta mik bade dicanak atunya. Mangga. Kieu Kang alhamdulillah yeuh Gusti eksa kedap deui teh takbiran. Alhamdulillah abi teh tos reuwas di kamari teh mik teh aya di masjid cik abi teh. Alhamdulillah ieu nama panginten takbiran teh aya mik. Oh, Mangga atuh abi mah bade dikantun ka masjidnya. mangga. Mangga yuk. Assalamualaikum. Salam. Benernya euy. Ngaran Haji Mayung nyekot mik di masjid teh. Gelo ieu mah. Siap ah.